Link kenaon neng euy. Katinggalna ku abi kenaon abi. Nah sih jok make jeung diistrika kudu kitu sih. Teu ari. Oke, Neng. Naon? Naon lagi lain istrika make ieu? Make ieu. La ilaha illallah. Jeung bohong deui segala yang curut. Lain kumahakeun eta. Sudah api, nunda ieu di deket baju istri kaeun. Ah ilaing eta neuleuh. Pan tingali atuh beureun teu panas ilaing atuh jeung gegerutan beureun di sada atuh. Ya, dewek belajar sing. Belajar naon pi? Ke belajar mana ieu. membaca sih pan tereh ngawalian ilaing dek. Teu sok kumaha. Oke anan, mananya? Entar teh. Tah iya sing. Aba ag igi batu. Jangan apinya. Bisaan salah eta teh. Salah wae deh kan kumaha euy. Naon ari abi? Ampun sok entong Dek deh asa inget wae kasih Dodip sing di sana teh. Tong Arab lah poek deh kan kitu mah sing. Tah ieu naon? Mana ag agar aram. Naon euy? Naon sok? Teuing coet tuh. Nah beuki teh nyamuk abi mah. Ih, dewek terek nyaritakeun masalah ieu ban. Dewek teh tadi teh kukurilingan. Tah motor teh bitu. Dewek teh boga duit. Motor dijual belikeun ka nu ban ku dewek teh. Tadi teh sekalian belikan obat nyamuk atuh. Nah, kenal itu obat nyamuk. Meuli obat nyamuk. Renos. Hakan kumaneh. Modar tuh dewek. Mending modar sama lieu. Kayak kumaha nya. Udah ini gitu sih. Mana trek jadi seru jadi naon da teu guna geuning hirup teh. Lantas Bukan aing teh ditilang atuh teh. Lain seri kahet teh aing bener mah pagahan. Kayaknya mah wingin mah cuma nyarita lah. sok nyarita naon? Kudu ka aing dukul lah gerak. Sok itu. Aing tuh bersedia tuh aing nganter wing enak. Nganter maneh lapungan seneng. Hah? Buru teu. Buru mah. Pan kieu caritana. Pan dewek ayeuna teu boga motor. Tapi mun iling daek mangbelikeun motor ka uing mah, ayo aing dianter. Tapi baiklah deh kah. Demi cinta deh kah. Ayo kah, baik ayo ini. Benar ya. Wes gampang masalah motor mah kedai. Awas yang bohong. Pakai gusling nyerut tetapakan nanti jong eta jok di pan dipake ku dewek isuk dek rek make naon isuk tuh jok dina naon isuk. Iya atuh. Sok simpen ka dieu tuh. Tah kitu. Kumaha atuh pi ieu teh? Lah asal rudel sok bae cicing eta tak geus kitu. Ayeun sih kai di sini mah. Kan asup Taong lah kamu. Asuk mah ka jero. Badieu atuh si etik teh. Buru atuh cing orang teh. Bang tinjau. Naon aja iya. lain nu ngamen ked. Yo si Cikai jempol katincak. Si lain guna naon agung eta makanya di kalung ku donat segala rupa. Simel itu lain donat ban ieu teh. Eta tong sebenarnya teh kotok. Aduh kadek Di dieu nya tukang. Ieu Ieu caritana masih pun euy. Dewek teh geus patroli ieu nya dengekeun. sok. Dengekeun moal. Si masuk loba buru gawat Dewek teh tadi geus patroli. Motor teh bitu bana. Tah motor nggak dijual belikeun ka nu ban ku dewek teh. Si lain ada terapkeun naon si lain eta. Mah tak dibawa oge ieu teh bingung dewek teh diterapkeun di nu naon sing. Tuh ini kaneng. Si kae mah boga baturan teh da karari itu kabeh sing. Heeh si gagalana jeung Surawung sing. Naon? Nu gelo jeung burung. Yeuh sing pun mun kudu dicaritakeun. Bising kawas Galeno jeung Surawung oge kieu-kieu teh hangsip. Si mah da anger somong karek Gitu oge udah gede hulu karek jadi nu kitu geus mah. Abi, ieu teh saha atuh? Ilaing kan apa? Ieu teh si Sernu disacung sing. Nah si Acung. Heeh si Acung. Kepi, neng mah kurang yakin. Yakin kumaha neng? Kelagara. Cung. Ya, apa tuh sih juga naon? Juga ladu sih. Sok we siksa dewek teh tulah. Kela cung.
Bener ya teh Acung? Mana benta? Tiga ladu aja. Napohara euy. Ka aing teh nyiksa we jeung nyiksa tadi si Cikai ditah meuli obat nyamuk, ditah ngahakan obat nyamuk. Ayeuna awewena. Dedeh teuing kasep. Gede urang bener kan beungeut nah, ha? Ngok. Oh. Beb, kamu udah sembuh? Ih, gara cenah naon teh geus nggoda deui. Heeh tuh cik atuh euy eta pan karek udang kering sing. Banyak terus kumaha ku aing kudu dibedog. Shit, tong ngerakeun dewek. Oh peke para saya geus biasa si lain mah karari tuh. Heupan tugas dewek ngamankeun iling. Udah si lain mah juga inspektur ladusing. Naon lah dusing teh eta nu cau nu digencetkeun si Mamat. Sia mah rangesing ke head nu kitu mah. Aduh gungkang aing buat ge. Ayang embung motor saya tuh. Sok atuh sok. Sok. Pih. Rupina enak mah terus sararehat sadayana. Kayak gitu mah. Bisa, meureun enak mau ulin ceneng. Gampang mau ulin siling. Dewek sapoe tadi disiksa ku bapak si lain. Asa tengeunah hate deh kah. Tong gitu Pih. Kedeung dia enak puasa, kudu saling memaafkan. Di mana tempat godina? Ya makan kitu wae dan jauh pisan ti sap masjid sia mah. Pih. Mah orang memohon dengan sangat tapi orang ngobrol aja sini baik. Tong boro ngobrol sing. Di bawah ini teh ku salaing jig wae. Kan kayak heula, beda bae di bawah heula ini sing. Ayo Neng, ada buru. Sare sing, buat sing. Buru. Anak kumaha tuh Pi teh tuh. Dina bae diajak ulin oge. Ngojig jig si lain geura balik. Anak aing mah sita sare kedua geus beuting. Itu Aisyah malah balik. Puasa teh jadi. Ayo mantu balik. Mau jadi aing motor lagi. Nya sia mah kudu jadi ya. Heula tuh tungguan. Woo!